Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kang, nuju naon itu bangun keur enakeun ya. Biasa we Kang ya. Keur gabut teh Kang. Aya kopi tos sadia geuning eta. Atos, Bangun Kang. bade kolaborasi lagi. Oh, hayu lah. Arek kolaborasi arek naon ieu? Ieu teh aya requestan ieu di channel nu kamari, channel hoyong request. Kumaha bari digaskeun wae ieu teh. Gaskeun lah hayu lah. Ayo siap. Urang teu nyeuna kopina barudak. Urang ngopi heula lah enak. Ieu maksudna arek naon ieu? Arek katarucingan deui. Ayo. Nu arek nginum kopi apa arek naon ieu? Ieu mah beda saurna teh cenah anu eleh didangdanan ku budak. Kumaha siap? Hayu lah. Aslina ieu teh. Asli sok lah. Gaskeun Oh, lah. demi kalian mah cenah siap wae brotherku. Hayu lah. Sok lah. Yuk kita ikutin terus kelanjutannya. Oh, kemarin teh kan ada yang request cenah undakan. Naon tasnya? Ngomong Masalah. Sunda we Oh. Padahal orang Sunda urang mah. Jadi kumaha cenah translate we nya dicampur we biar kalau yang enggak ngerti bahasa Sunda tahu lah sedikit. Kayak lah kumaha we. Cenah request nu tadi teh Naon tah? nu eleh diudakan, pokoknya camerokan kumaha ieu siap. Ayu gaskeun lah sok. Arek kunaon sama rokana? Arek kubulau, kudak apa kunaon? Arek oli. Request budak. Tapi ieu ge aya sih budak mah, budak ararah tuh. Anu aing mah. Kendala urang gaskeun lah nya. Atuh meureun teu atur teu jadi atur atuh mah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim lah. Pokona mah si meunang kopi ieu jampean heula. Kieu Ayo gaskeun lah sok. urang perjanjian heula. Ayo kumaha tah? We eleh tilu pertanyaan langsung we gaskeun noh camelokan. Tilu ieu. Tilu. Ayo siap. Siapkeun pertanyaan anu hese. Ayo geus saya urang mah, geus saya di otak. Pertanyaan masalah tata rucingan gitu mah aduh di luar kepala pokoknya. Dari waktu kecil, siang, malam, pokoknya udah fasih hafal. Jadi mah dia ya Ayo sok ieu. salaman atas like. Siap. Dia lah ya. So, salah Kurang ngelar kan heula ieu. Suita mah hambung ah. ngarah dia sih. Set. Naon tah? Dua. Naon eta dua mana? Gunting. Oh, jempolan. Heh? Jempolan. Ternyata kertas Jadi. gunting batu. Ambung. Kurang mah ieu kan juga baheula deui. Set. Naon? Menang. Curug, panting mobil. Naon eta curug jelema? Jelema. Sireum ieu. Nah, oke sih ewe. Sok lamun sireum masuk kana liang Cileuli. Emang teripu maneh? Barudak mun sireum jeung jelema eleh mana curug jeung cingir. Ya jelema atuh, lamun sireum masuk kana Cileuli jelema sok ripu kana irung geus ripu. Lain asa eleh ieu dah cek urang mah. Curug. Sok pemirsa di komen curug jeung cingir eleh mana? Eleh curug. Terus cingir elehna kunaon? Dicicak ku gajah. Gajah eleh. Terus naon itu deui teh poho? Curug, jempol, Gajah oge cingir. eleh. Sok sireum masuk kana Cileuli gajah abug-abugan gajah naon Hanya ge. kata dari cingir, sireum juara pangjagona pokoknya mah. Sok lah. Berarti urang heula ieu. Ya, dieu nya. Dari ngopi atuh lah. Mara encang. Iya, jawab ya. Bari ngalepas menang aja. Asupna gancang, kaluarna lalaunan. Modal. Salah. Asupna gancang. Oh, modalna teh keluar deui. Asupna gancang, Kaluarna lalaunan. keluarna ngalawan ngemplan. Salah. Naonnya teh? Oh, Asupna gancang, bapak iya mah. Leho. Nya. Nya Ih, menang hiji. Pak Haji teh ya atuh juaranya. gampang teh aing mah. Saya di bere pertanyaan hari ya. Botak ditato. Siram botak, Pokoknya mah botak ditato. botak ditato. Hese ieu mah. Botak asa biasa urang ditato. Apa meureun tetangga sabelah di imah minggu naon. Cocok ya pokoknya mah. Tuyul ditatoan. Lain.
Buah berenuk di gambaran. Lain. Pokoknya pertanyaannya indah sekali, brother. Buah kelapa ya uratan. Buat apa ya urutan itu dituna. Nah, sok. Mari nyarat ngarasa ieu. Jeruk Bali, jeruk Bali yuk aya getahan. Lain. Jauh eta mah Kumaha itu bentuknya leutik apa gede? Ieu. botak ditato. Botak. Aduh. Sama ayo orang. Botak. Ditato. Sejenis naon ya kala. Biasa-asa aing gitu teh. Biasa-asa euy. Botak ditato, Pak Haji disunatan. Oh, nyaho aing eta mah. Naon? Daun asin dicapan. Aduh. Sama. Apa. Daun asin mah kecap dah. Oh. Terus saya gimana aku udah buat apel, aduh. Iya kumaha ya sama iya imbang. Sama. Ya. Salah. Urang heula. Oh, Di mana? Lancar. Heula. Ngadil. Dicabak aya, diliek eueuh. Dicabak aya, Amun dicabak mah aya, tapi amun diliek eueuh. kalangkang. Nah, salah. Dicabak aya dilihat eueuh. Dicabak teh Ya aya. kalangkang mah dicabak ge da mah kacabak. Diput teh dicabakna. Moy gitu. Moy eueuh teu moyan. Nyakrek. Menunggu. Teu menunggu. Surabi. Lain salah. Nah, nya dicabak moy. Dicabak non. Dicabak aya. Dicabak mah aya tapi dilihat eueuh. Dicabak aya dilihat eueuh. Oh dading. Lain salah. Nang oleng. Lain. Sahanya. Nah, coba ieu ke Kang Adam sok apa tuh? Sampai dongkap ya. Dongkap. Dicabak aya tapi dilihat mah eueuh. Dicabak aya. Dicabak aya dilihat eueuh. Asa pernah ngadenge eta pertanyaan teh. Pan urang mah tetep cingan baheula meureun. Kela ieu mah kudu kajawab ieu bahaya mun teu kajawab ieu. Dicabak aya dilihat eueuh. Dicabak aya. Sok tong dilatih batur. Gunung. Nah, salah. Guru mah jauh teuing mana nyabak naon ge. Ya bener. Cabak aya dilihat eueuh. Cabak aya dilihat. Ceuli. Cabak aya dilihat. Benernya. Idiu. Dilatih mah mikirna aing. Apaan kayak bersih ya mas taka teh haji atau dilawan haji Oh, teh menang, tukang menang, ceramah jadi orang menang duanya Urang mah inya. ayeuna urang aya ieu ngopi sato naon nu pikarunyangeun Satu naon karunya. tah Orai. Tumpangna ke beuteung. lain hampir tapi lain eta karunya emang si orang ge Satu naon anu pikarunya kan. Heeh, orai da karunya tumpangna ke beuteung. lain aya nu leutik karunya ti eta aslina Ora nu pikarunya. aduh kudu ulah ketebak ieu mah hiji deui dicoret eta ieu menang dua kucing digebukan. lain di challenge naon ngalihat betul we hayang ngawaduh Bala asa-asa urang ieu teh. Satu naon pikarunya. Amun selain itu orai mah. Oh, naon tikus ruk. alah Jadi apa? aing mah Bener lah? bener aduh haji ulah nepi ka ketebak atuh yeuh euy aduh dua sama skor brother hiji deui ieu wayahna Oke, jadi mana naon ah? Aing support 2 sama ieu. hiji deui ya urangnya Urang lah atuh. Pan di mana? Geus kajawab bener urang. bener Ah, nah ieu urang. Paling beda nu hese ah eta mah. Kapuk sakilo jeung batu sakilo.
lamun digebukeun nyeri mana lamun katinggang nyeri mana kapuk katinggang kapuk sakilo kapuk sakilo batu sakilo lamun nyeri batu katinggang nyeri mana nyeri batu salah kapuk salah kapuk jeung batu dihijikeun salah kene kapuk jeung batu kapuk sakilo jeung batu sakilo lamun katinggang nyeri naon tah kapuk sakilo batu sakilo katinggang nyeri naon nyeri batu salah naon atuh nyerah nyeri besi salah nyerah kacepet pantok salah naonnya nyerah can pertanyaan teh kitu geus nyerah can naon atuh geus nyerah nyeri suku atuh ini digebukeun nyeri naon nyeri suku Nah, atuh nyawa atuh suku nu nyeri ya mana nah karena batu jeung kapuk suku mana katinggang batu da nyeri suku bagus itu jadi kumaha ieu urang eleh Eleng geus wayahna maneh kudu diudak ieu mah jadi deui urang dibuka pertanyaan can ketebak geus maneh kan mah 3 ewang oh nya eta nah ieu lamun teu ketebak masih imbang skor patinya ya ada bebas ya mah kalau bebas ya kaca naon anu pangberatna eta mah kaca riben lain kacentang lain kacinca lain ieu mah kudu ulah kajawab ya kacarikan lain kacarikan gajah sia sok kita bukan Bener, gimana imajinasi beneran tuh rentah euy barudak kumaha enggak saya mah mana kudu ngaku eleh kemarin kan wae geus we nama mana diudakna ku coklat wae ya aing ieu brotherku kumaha tuh ieu mana di coklat lebur budak mah arek buka penyakit akut tuh geus sapodo teh da mana di kurang ieu tuh hah iya di kota lamun kurang dibudakan ieu ampura dah ya mau geus perjanjian pan geus kumaha tuh ieu ka haji 2 rakaat teh ieu nyamerokan haji ieu mah aja beragan kieu ari dikel-kel ari nu nantang teh kieu jadi apa ampura ieu ya bebas ya ieu bebas imah soalnya ngarah nanti ngarah teh fair gitu fair. sip ya wae nah kali ya itu nantang teh gitu mana kayak penting gagal brotherku kumaha ieu geus lah lamun da main geus eleh aduh nya tak demi kaliannya sudah jadi korban nih besok komen apa lagi untuk video selanjutnya brotherku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hajinya jadi begini nih ririwa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi amin ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Udahlah ya brotherku, sampai ketemu di video selanjutnya. Geus we geus lah eta mah da mangis eleh